Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wilujeng patepang deui warahmatullahi sareng simkuring wabarakatuh. mitra. Dina acara Wilujeng patepang ngadongeng deui sareng Sunda. simkuring mitra dina acara ngadongeng Sunda. Dina jejer carios cinta ditolak dukun bertindak bagian ke-11. Mangga supados hilap teu hilap karangan simkuring mamanawian bahan katampinya. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae. Mangga maranco-manco ka saudara ka dulur-dulur nu di lemur baraya nu di kota. Saudara salam dunya mangga. Urang kawitan wae. Maranco manco. Kamari teh nuju Gunung Catur paharewos Bu Haji Rokayah sareng Pak Haji Hasan. Tanyakeun we engke ka Dewi nya henteu nama. Jadi robah ieu nama Lisa teh. Mak nya bapak abahna. Nya kewe gara tanyakeun ari nyaelse. Da malahan mah titah digarawe cenah isuk titah nyacar eta nanti tangkal eurih ame teu ngajajabeg deing palaur oray cenah alasana teh. Atuh syukur we ari boga pikiran geus balik pikir henteu umaing teuing ari kitu mah. Oh, Bu Haji. Atuh leos we. Pak Haji ketepas deui. Pak Haji Amu si Amu nya kuprak-keprek gitu nyadiakeun jang kede sore tuang atawa keperluan sejenna. Teu kakocapkeun magrib datang ngarampih atuh barudak teh samemeh magrib ge digarawan malahan makubah Hasan. Neng Lisa. Neng Wi, ngarampi kedeung di adan, sok geura kacararai. Semuhun Abah mangga. Pok Neng Lisa. Nya atuh abdi ge bade. Ayo atuh teh. Nya hayu eta Wi. Atuh kajararo we ka ari mah. Sakumaha mustina nya geus ngandenge tekung silila adan. Geus adan ngacapkeun sarolat biasa seperti kaos biasa gitu nya. Si Pak Haji leos hayang ka masjid rek berjamaah. Barudak nama di ari mah masing-masing. Teu kakocapkeun waktu ari ibadahna disingketna we kitu nya. Da ari ibadah mah langkung uninga lah saadayana ge. Kuruduk we Pak Haji teh mulang. Kolotrak we teu suluk salam heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abahna sok ieu abdi keur dipawon pameng nyadiakeun kanggo taruang. Oh, adi sok wae ieu. Kamarana barudak. Iya, Abah, abdi mah di dieu di kamar keneh nuju dangdos nemerengse salat. Dewi mana Dewi? Iya, abi mah aya sareng Ambu. Mitra, kita kocapkeun geus pada isabrak taruang ka tempat makan, ke ruang makan gitu nya da aya di nu beunghar mah. Bala kecrakan suka bunga jiga nu nikmat tara ruangna teh jiga nu areueuh beban. Komo ningali Neng Lisa asa beda dina huapna ge jeung dina paroman wajahna. Paroman wajah. Dina roman paromana oge geus beda. Ing calaleuhak bangun nu nikmat teu caritakeun gancangna carita beres we tuang teh nya.
Nikmat pisan tuang teh jeung angeun lompong meni asa geus seubel abah mah geus teu nuang nu kitu. Amu Nya tak kitu sidikan abi oge geus heubeul teh ieu. Muhun meni raos ngange cabe di asalada. Biasaan amu masakna seun ini resep abi hoyong diajar ke mah hoyong diajar masak. Nya atuh Lisa kudu bisa masak. Dewi mah geus rada leuheung daek bunta bantu. Muhun atuh da abdi ge mah bade kumaha cios anjing teh abah. Anu didamel teh Kang Kosim sareng Kang Bopeng teh. aya heueuh poho euy can talata. Baik ke heula ke urang nyitah Nyi Irah sina geroan si RT. Urang cenah papadon ka barudak ayeuna mengpeung can peuting teuing. Muhun atuh ame enjing daramel. Mitra sajeroning kitu teh bari udud gitunya Pak Haji rada tanda tanya na pikiranna tapi teu boga ari rasa goreng mah. Nu puguh mah jadi atoh we anakna babalik pikir. Amu. Iya abahna kumaha aya naon? Cik Irah gerowan sakedeung gorowokeun. Ya atuh teh sakedap. Yeuh teh turun kalau ti dapur datang. Tekung silila datang Nyi Irah jeung diiringkeun ku Haji. Nyi Irah, wayahna abah euy arek ngahulag. Arek nitah. Lain ngahulag nya mita ngahulag gitu. Nya panginten. Arek nitah daek teu. Kumaha kitu abah? Lain panggeroankeun si RT cenah ka dieu. RT Jaja cenah ka dieu gitu ceuk abah ya perlu. Oh mangga atuh abah ari kitu mah abdi angkat atuh ayeuna wae. Oh jiga atuh ayeuna tah yeuh jang meuli ieu meuli sepaheun atawa gula kopi yeuh. Mitra dikeupelan we duit Nyi Wirah teh. Ditah nyusulan Pak RT Jaja. Tekung silila kuruduk duaan diiringkeun ku Nyi Irah jeung RT Jaja. Assalamualaikum Pak RT, Pak Abah Hasan. Bah. Ok RT uluk salam. Waalaikumsalam. RT eta. Ya. Semohon abdi RT aja Jaja. Atuh Pak eta Pak Haji da atos ieu nya teu aya deui piwarangeunna di. Ngaos Nyi, nuhun nya Nyi. Nya abdi bade uih we atuh ari atos mah. Mangga atuh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nuhun nya Nyi nya. Bok Pak Haji nemalan Nyi Irah mulang. Aya naon Pak RT? Aya naon Pak Haji? Asara reuwas teh digerowan ku Pak Haji abdi. Ieu kuring rek nitah. Daek teu hampura yeuh nitah. Aya pikeun saweun naon gitu ari Pak Haji ka abdi. Lain pang ieukeun pang bejakeun ka si Bopeng atau ka si Kosim ka si Bopeng we jeung si Kosim gitu isukan di takadarieu isu keneh gitu. Oh mangga atuh ari kitu mah pikeun saeun naon kitu ka barudak. Eta cenah nyacaran cenah ngababadan tanggal eurih paraur bisi loba oray. Meungpeung kalapana eueuh geus menang ala kari caranggirna jeung dawegan can meujeuhna diara. Sugan kaburu arayaan heula ieu kaburu jaradi deui eta teh itung kata panahan gitu ameh teu barejad galapa ari aya eurihan teh.
Oh mangga atuh, iraha abdi kedah mangkat. Pok RT Jaja. Oji we daek mah ayeuna atuh. Mengpeung can peuting teuing ari geus magrib mah. Nya atuh uluk salam abinya Paji. Angkat heula atuh bade nya kitu we, kitu wungkul, enjing kitu kadarieu. Oh gitu we, mun boga parang cenah marawa parang, mun eueuh makan bae aya hiji ngan di dieu teh parang teh. Kan bae pamit aya mah lamun nu abdi ge barudak bilih teu gaduheun mah aya di abdi ge. Pok RT aja, RT Jaja. Leos atuh. Nya atuh kitu nya Pak Haji, abdi angkat heula. Yo ka dieu heula. Tah udud sabungkus bawa tah. Aduh nuhun pisan Pak Haji. Make jeung masihan udud sagala. Ah nyiar-nyiar peatohun eukeun bae jig bejakeun kitu we ka barudak isukan cenah kadarieu nya. Isu keneh kitu. Mangga Pak Haji. Leos atuh RT aja teh ngajugjug ka Imah si Bope. Rada angang mitra lumayan di Imahna Haji Hasan katen si Bopeng matak nitah oge gitu. Bral atuh mangkat RT arek katen si Bopeng. Keun tos decol non cul anu ieu mah bral anu mangkat mah Pak RT jol amu Rokayah nya Bu Haji nyampeurkeun ka Pak Haji. Abahna arek kita digarawe naraon jang Kosim jeung Wopeng teh. Oh itu cenah nyacaran itu tuh. Angkal euri hame teu ngajejebeg teuing. Dang kege kaburu kalapa kolot jaranggung deui. Asa ulah dipaculan we akarna ieu mah beusina dibabadan we ame teu ngajejembrung teuing paur bisi aya oray. Oh kitu syukur we bae kajeun, heueuh bae. Karunya barudak areueuh gawe mamangpaatkeun we dan daraekan aralus gareto gawena mah. Teu kakocapkeun eta di jalana Pak RT geus nepi ka Imahna si Bope. Assalamualaikum, Beng. Beng, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saha? Kuring RT, Jaja. Pak RT. Kesna. Kolotrak atau mitra muka pantau. Pak RT geningan Pak RT nyalira. Aya naon Pak RT punten yeuh jol abi naros haradara leuwas yeuh dasa teu boga dosa. Ayen lain teu boga dosa, lain kanu dosa ieu mah. Lain kuring katalatahan, gohajasan, isukan maneh cenah jeung si Kosim di Takadari tu isu keneh. Mun boga mah parang marawa parang jeung bedog mah anger bawa. Aya naon kitu? Pok si Bopeng. Cenah mah cenah ngababadan titah ngababadan tanggal eurih nu hanapeun tanggal kalapa. Oh gitu. Heuh atuh kajeun. Keun atuh uing ngarek kateun si Kosim heula ayeuna. Heuh atuh geus sakitu nya. Kuring balik deui we ah. Si ieu kaburu kaisaan deui. Tereh isa. Dut atuh mulang mitra RT teh teu lila kitu nya ukur bener we nyampaikeun teh nepikeun talatah teh teu dileuwihan teu dikurangan. Teu kungsi lila si Bopeng teh rada nutupkeun pantau terus dut indit katen si Kosim. Ieukeun teu kungsi lila nepi ka imah si Kosim. Assalamualaikum, Sim. Assalamualaikum. Sim. Waalaikumsalam. Wah, anjir si CS euy ka dieu. Aya naon mun asa leuwas. Yuk ka dieu.
Yuk ka jaro ah. Ulah di luar. Ah, geus we di dieu peng di eta SIM di luar we. Lain aya naon juga nu bangun nu dinas yeuh. Lain, isukan mah ka mamana. Moal ka mamana. Lain Bu eta Pak Haji Hasan itah nyacaran itu ngababadan tangkal eurih nu haneupeun tanggal kalapa cenah meungpeung kalapana lalu ti keneh. Tempo kalapa geus karolot deui eta bisa ngejarangkung deui cenah. Siap, siap pisan aing teu diritah oge arek teu diburuhan ge bae. Sia mah ka mana wae ngomong teh. Kuring lah yang panggih jeung bidadari da atuh dah peureum kadeuleu beunta karasa nyang gigir asa gigireun nangkarak asa luhureun. Meang gandeng mingeus tah. Aing mah teu pipilueun urusan nu kitu mah. Mitra cag urang tuna geus janji pasini si Bopeng jeung Kosim isuk arek digawe deui diteun Pak Haji Hasan. Ayeuna urang caritakeun deui di keluarga Pak Hasan, Haji Hasan. Pok Haji Hasan nyarita, "Kamarana barudak?" "Ieu abdi mah aya bah. Nuju muka skripsi tapi adakeun we heula. Rada teu sumanget kuliahna ge." "Nah, jadi robah kitu pamadegan?" "Nyapan abi mah emut kanu cariosan Abah. Pan kedah silih ajenan di lemur bilih abdi ke kalemur deui pada mika ngewa ketek kumaha." "Atuh teteh teu kitu-kitu teuing meureunan teh. Ari sakola mah meureun nya kedah we atuh. Tugas mah kedah direngsekeun," pok Nyi Dewi nyambungan gitu nya. "Keun we Dewi wios lah. Wios we. Keun urang ieu we engke deui. Aya pikeun saeun naon kitu Abah?" "Kada ieu atuh urang ngobrol ngariung bari nungguan isya. Urang ngaropi tah aya goreng pisang inung maneh nyieun. Jeung eta tah jeung ongol-ongol jeung ieu jrot tah anu tina huy jar eusina gula. Gara buatan inung maneh mah ngeunah." "Muhun atuh abdi ka abdi ka sakedap deui abdi ka ruang tamu." "Oh, Neng Lisa. Ari Neng Dewi mah tuluy we da teu rek naon-naon heula. Sidik mawaan mah opieuna ge si Amu jeung Neng Dewi." "Sok bawa Dewi sawareh ku Dewi. Keun Amu mawa caina. Bae Ciherang haneut Cinteh haneut ngeunah garayu." Bral atuh brak kitu nya ngarariung di tengah imah. Tekung si Lila Dewi kuruduk biasa pakean ilaharna di lemur gitu nya untuk teu kos di kota. Disarumputkeun malahan mah baju-baju nu di kota mah. Nu dipakeanna teh baju-baju anu aya di lemur wae. "Aya naon Abahna di gararoan cenah ngariung?" "Heuweuhna naon urang ngobrol we atuh." "Sanes Abah? Abah cios anu ngababad teh enjing teh nu damel teh." "Geus dibejakeun bieu nita si RT. Si RT na can ka dieu. Tapi da asti geus nepi isukan ge gara kadarieu." Mitra nu nanyakeun teh Neng Lisa, Neng Dewi imut ngagelenyu bari jeung ngareret ka indungna. Indungna ge Surti nyarengeh we. "Keun bae Abah. Karunya barudak tamah nganggur jeung urang mah teu boga badega. Sawah mah nya nu ngurus sawah mah nya ngurus sawah we da henteu jeung ngurus
pakaya urang nu di lembur atawa buruan boh naon geus we engke mah atuh salah saurang cenah ngurus buruan naon tatanen nu di lembur wah geus we ke mah lamun katingali ieu mah pan sagedeung deui ngabedahkeun di balong atuh sabulanan deui geus baradag tuh laukna geus samareujeuhna tapi nah ieu Bandar Kalapa teh can datang wae da biasana mah 2-3 poe ge geus datang ngobrolkeun kanu kalapa biasana cenah meunang mesek geus meunang maresihan teh tara lila ge sok taburu dicarokot efek teh telat ayeuna mah nya Abah tos we piwarang deui Kang Kosim sareng Kang Bopeng eta we babadan teh eta eurih ame teu ngajajabeg teuing asa kareueung abi mah sieun ningalna ge bisi aya oray mohon atuh Abah nya meni ieu Abah babadan we piwarang Kang Bopeng sareng eta ni Dewi nyambung gitu nya geus di bejaan si RT isukan ge garacing ka dieu garacing ka Raruduk mitra peuting beuki teu karasa wanci Isa geus kaliwat peuting tuluy beuki peuting sepi jempling jangkrik we ngikrik di luar sarupaning sato peuting anu sok disarada mapaesan kesepian kala naon teh sepina peuting di hiji kamar di keluarga si Abah Hasan nu sejen mah geus rada pareureum gitu nya geus kira-kira pukul 11 guling gasahan Neng Lisa teu daek peureum nu ayana panonna teh jeung nah ayana hatena teh ukur si Kosim hayang buru-buru isuk we hayang buru-buru panggih jeung Kang Kosim nah kuring da jadi resep ayeuna mah ka Kang Kosim teh arek cenah dicukur ame kasep ame kaciri kasep geurentes hatena heus sajroning kitu we gulang-guling teu daek sare bari ngalamun heuh nyawang gitu nya nyawang bisa kumaha lamun bisa rerenengan jeung Jang Kosim mitra geus jero hate Neng Lisa aya kahayangna ka si Kosim teu da peuting beuki peuting gitu nya beuki simpe jurig dunuh geus datang nya atuh reup we di bajuna ge ayeuna mah di sarena ge baju biasa henteu kawas keur sare zaman di kota atau di kosan gitu nya sare reup we urang kocap cul we urang tunda heula nu geus sarare keluarga Haji Hasan ayeuna urang caritakeun keluarga si Kosim bah uing dititah nyacaran eurih isukan ku Haji Hasan jeung si Bopeng keun bae alus atuh jadi aya gawe wae sugan cik atuh katingali kumaha naon teh galagatna Neng Lisa cik napol teu pelet ti Sibah Sukmarasa teh nya bah sugan we atuh napol mitra kuruduk weh indungna matiti heuh indungna si Kosim nya saujang sugan we atuh kamaneh jol bogoheun jol nempel jol mati pelet Sibah Sukmarasa teh
da cenah teu geus moal bireuk teu kakoncara elmu pelet nama. Nya malah sugan we atuh mitra teu karasa waktu beuki peuting nyerelek jo ngarampih ka kamarna. Tapi si Kosim mah keukeuh we anger. Lamun ieu teh mah abus ka kamar ge teu jawab peureum. Peureum kadeuleu beun tak karasa Neng Lisa teh. Hayang buru-buru isuk we. Da kabeneran pisan dititah ku bapana titah ngabarabadan tangkal euri. Teu kakocapkeun peuting simpe nepikeun ka dur adzan subuh. Ya biasa sabiasana ka masjid aya nu diari mah. Bray-brayan sangu geus asak. Tah atuh rek digawe mah sarapan heula sim ameh gede tanaga. Lama cek dibere ieu mak sok dibere opieun. Wah opieunna ge sabegbregan tara saeutak tara saeutik. Aleuh mitra waktosna ka Bujeng Seep keun urang tunda heula ieu carios cinta ditolak dukun bertindak bagian ka-11 keun enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-12 nya mitranya. Sakitu nu kahatur di sim kuring hapunten seueur salepatna tong hilap di subscribe, di like, di subscribe, di komen dina channel Sunda Bandung Kidul. Sakitu nu kahatur di sim kuring hapunten sagala kalepatanana kakiranganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.